Wilujeng wayah kieu baraya tuh si abah nuju ngalalau kanggo incu saurna nembe ge wih ti kebon langsung ngubek bak loba laukan ieu mah kolam leutik oge keur aranakan sawareh eta teh si arajol gitu bareureum mun lalingas doang. Kiruh ku eta ku bekas parab teh kupur lalingas da emang kudu diturunan meureunan ieu mah kolamna si arajol gitu lalingas cenah tempat leutik oge laukna marontok da eta teh keur aranakan sawareh mah. Menikiruh gitu bekas parab sama jeung lauk si dede nih lalaunan itu newakna soalnya loba anak laukan dikubek eta demi incu hayo we can beunang mah terus disairan kudu tika beunang eta mah itu bareureum karek ngalauk emasna cenah kapalang kiruh nya pas naik barada garnut gitu 1 kilo 2 pas 1 kilo 3 eta teh bangunna teh gede hiji ge 1 kilo 3 bangunna teh geus lah hiji we hiji ge gede ieu